Anjing balik ka imah majikan weuh dahareun berenang. Ya sampeun tinu batur ya teh. Jelema euy nya mun diala ya sampe. Jalan. Aku aing kitu sampe ieu nya. Oh no. Jing. Jika anu ngalah sampe aing goblok saha eta. Awas ku aing. Anjing beunang sia ku aing goblok. Semaringan sampe aing teh sia aja goblok ya. Henteu mang. Kade sia? Henteu. Kuna sia meureun nya. Da biek joget mang maksud derek joget mang. Joget sia ha. Dibawa ku aing ke polisi sia goblok. Joget. Anjing desa eta nu ngagubug motor teu neuleu-neuleu acan. Koplok teh. Anjing urang jailan deui jeung aing lah goblok gimana itu heuh. Ayeuna mah nu itu tadi bakal balik di ka dieu ayeuna mah urang jailan, randangan awi ayeuna mah. Tuh, aya awi tuh. Ayo. Anjing aya. Tuh aya anjing tuh siap. Awi siapkeun. Anjing mang ampun mang. Si itu tadi ge mang. Ampun aja. Anjing. Yuk, jika daogan aing goblok. Saha nu ngalah da aing teu ngarasa ngajual ieu teh euy. Paingan euy ulah pi alat teh wae. Tah. Ayeuna ku aing awas ya jalan mana ye mun aya. Di mana nya ku aing? Oh no. Oh, jadi sia nya nu ngalah daogan aing teh. Mang, Turun. naon teh ya? Sia di tita kusaha ngalah daogan. Labu. Aja cenah kolot. Kadi sia. Mang, aya abi mah dititah ngadaogan teh, Mang. Di tita kusaha sia. Apaan si Faisal itu nitah ngabosan ayeuna mah? Ku aing mah ngahaja tita kolot. Ya lah orang kasih Faisal, teu narima urang iap tah. Si Faisal nu nitah abi mah. Bener sia di tita batur. Ya orang kasih Faisal. Ayo atuh. Mang Cecep, aing mah bisi si Faisal naon ulah kabawa aing mah, da aing mah dititahnya. Tapi lamun bohong mah sia wayahna. Ya apa orang kasih Faisal lah tuh si Faisal tuh. Mana? Tuh, ya. Halo. Lumayan ieu hasil ngadaogan teh ku aing kanu bogana dibejakeun ngalatiu 10 padahal ngalah 100. Lumayan jeung party engke ieu mah. Tah, Mang Cecep, ieu dunungan urang ya sok. Tah, ke kumaha mah urang. Sia nya. Tah gitu. Jadi kieu bos ya nya. Kumaha? Wing keur ngalanu eta nya nu ieu nya. Anjing bos urang mentak daek teh dititahnya. Tapi ieu tuh rumah sanita. Gitu, ieu teh. Antak sok nu bener ya tah kumaha ieu teh. Nya sia teh. Tok bos tah. Jadi kitu urang teh nya, kapelengkok keur ngadaogan anu Cecep. Nya urang mah kan darma titahan bos. Nu benerna bos ieu teh titahan tah kumaha urang era gitu. Tah ieu aya nu boga daoganna. Yo. Aing tadi teh mangkokeun si ieu keur ngadaogan nu aing. Cenah mah dititah ku sia. Sedangkan aing teh titah sia ngadaogan aing. Ku aing teh ngahaja eta teh cenah kolot. Malah ku sia diala ayeuna. Ya, ayeuna mah nya urang tadi tas ngadaogan di itu. Teu hampura teu ngabejaan ngalah 100. Dipikeun 30. Ieu ayeuna urang tamahan deui ieu ayeuna mah geus we sing ikhlasnya daogan sakitu teh. Ya, sing ikhlas. Naon ieu sakieu? Jeung aing ge minta pangruruki, aya kitu mah aing. Ieu mah jeung aing we sia mah sana jeung si ieu. Aing era minta pangruruki. Tungtungna. Duit sama be aku itu nya, tungtungna mah. Aing batian acan. Da aing pangruruki ya atas nama ya, tas we tas aing pakadekeun aing kitu. Da era aing kitu. Aing kudu kumaha kieu aing ka imah aku inung.